Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasusualan deui daun salamuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wallahu yakni bihi batin wa fira liwalahu fi darajatil akhirah. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi gitulah madama isaroya wal baroya wa jama'ana li hadhihi laila min walimatil urus ma'a walimati tasyakur ala sabilil iman wa tibyan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Walidhalika bismillahirrahmanirrahim wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walidhalika bismillahirrahmanirrahim faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Itu hari Islam ahli sunnah wal jamaah karena kompak eta bagus, kompak bagusnya bener emang tadi yang ini maka dukungnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat sahraha wa hafadat farjaha wa iqa'at zawjaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha sibron minal ardi tawaqallahu minas sama'i arodina ala unukihi yaumal qiyamati. Al-ayat al-makna wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala aidan man jalasa indal ulama'i sa'atain aw akala ma'ahu rukmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masi'a ma'ahu khutwatain. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim igtanim khomsan qabla khomsin sababaka qabla haramika wa dinaka qabla fakrika wa sihataka qabla sakomika
wa firogoka qabla sukrika wa hayataka qabla mautika. Lamun didaftarkeun ayat anu tadi dicarioskeun ku pribados sapenting moal beres. Siap makena urang ieu siap. Paling alam doang lamun aya alam bagus eta cara mana make mah henteu masjid angger bae katilu gacor atuh dohor nu ngamung duaan imam hiji katilu gacor bae makana lamun mah masjid cing loba dihangan ke kadalina pan kudu liwat bingung bae berjamaah putihan masjid bener siap make ieu ka dieu boh muludan boh lewat sunatan boh lewat nikahkeun ieu kiai dipanggil ka dieu baik nasional baik internasional make ngamah kadang-kadang nol besar ulah takut lagi. Jadi urang ngaji mah tenang eta di surah insyaallah upami dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari di dieu pribados henteu dongeng eta, ieu nek dongeng heula saneh ngalaksanakeun naon anu didasarkeun ku pribados. Aya hiji manusia lolong apura kan butanya apura. Aya hiji manusia teuting teu ningali lolong ngaranna. Ngeun aya sukuan anu gempor mah aya makaan, eueuh sukuan. Tah gancang caritana. Cik nu gempor ya, nu gempor eueuh sukuan tapi boga mata. Nonton yuk. Ih nonton kumaha dia mah aing teh bisa. Teu bisa neuleuh cik nu peta. Dia nu mawa. Aing buat baterena jika aing ka kanan gitu kan. Jika aing ka kiri dua ande anu gempor jeung nu lolong. Tah para nonton kana tontonan. Memeh nonton aya walungan. Mun di dieu mah walungan naon gitu, di dieu nya gitu. Kumaha? Tah eta aya walungan nyabrang. Jika anu ngakeut teh kieu nu lolong ngakeut kieu lah ngakeut. Jika aing mah ieu cik nu lolong aya nu mandi ieu di girang. Ngarang bae dia cik nu diakeut kos boga deuleuan. Heuh cenah anu mandi ieu cik aing mah cik nu lolong. Pan dia bisa nyawa anu mandi sabuna seungit ku aing cik nu lolong ka ambon. Jeung ieu nu manehna bingkang cenah di girang. Pan cenah dia nyahoan aya eta naon eta taufik hidayah yo syukuran nu lolong keur lolong syukuran anu gempor keur gempor komo aya nu cager aya makana hadirin sadayana lamun hayang loba dikir manusia di alam dunia nyeri untung ya Allah la ilaha illallah kita jadi untung mawali ini kata saya makanya aku jadi untung baik lu seberapa kita dia lima poin dahar la ilaha illallah jangan aja jalan jadi untung di toko jarang puja kali puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja kana Maha Kawasa, panjatkan puji kana Maha Suci, panjatkan gopur kana Maha Gopur, syukur kana Maha Gopur. Kusebab naon puja kali puji kagungan Allah Subhanahu wa taala angger urang sadayana, pikeun bekel urang sadayana, tapi menurut dina ayat cik penceramah marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi teu aya anu maca alhamdulillah ieu muslimin teu aya kudu nama alhamdulillahi rabbil alamin kudu nama eta puji pan aya opat
puji kodi malal kodi, puji kodi malal hadis, puji hadis halal kodi, puji hadis halal hadis. Opat gunanya lamun misalkan ceramah, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi, ngajaran domba cari cimpai kunaon. Nah, manggilan di kota itu dari nama apa mana? Cari kiai mati lembur baik jadi jelas. Kiai di kota mah bohong sebenarnya. Baliknya ibu baliknya itu. Lain kayak dipanggil baik begini lain. Naudzubillah kita semua naudzubillah. Anu parantos paparingan kurang bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan keimanan keislaman urang sadayana tong aya harang-harungan ieu jeung itu jaga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan urang, keislaman urang, keyakinan urang dipasihkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala ka masing-masingna. Nu tebel imana tebel, anu ipis imana ipis, moal tahlili akur jeung dina tadi anu dicarioskeun ku pribadon. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan menghadap Allah akan dibuktikan. Sekecil apapun keburukan jaga menghadap Allah akan dibuktikan. Di dunia mah anu ngalebok haram moal kaciri, nu ngalebok cipaewasana makruh moal kaciri, anu ngadahar cipaewasana anu gosok moal kaciri. Jaga ini perasaan saya tabahas pamayamal pikeun saha pikeun urang ngan pikeun mustamimin bae lain pikeun anu nyari saha urang nu nyari salah musyakat saha jaminan ulah gagal anu nyari saha lah salah jauh eta kiai loba kiai ini dibuat ai batur timu jalan di sana kuliling ai manehna belum maneh kaburuan apa belum maneh kieu teh loba kiai jalan kuat bari takdir cita-cita urang efek Allahu Akbar kitu wah dia orang agama Islam. Mudah-mudahan sholawat alaihi salam mugia tercurahkan, terkocorkan kepada Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Awliya, Sayyidul Mursalin, nyatana Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Kangjeng Rasul lamun cikurang barat teh mah barat lebak ditu eta king over king. Aya urang timur mah kamari kene anakna nu marah di daerah dieu aya lemur Cikaredok pan di timur mah barat kamari kene sama ngeun ieu abdi sanes kangkok itu nyata ieu icuna haliungan dina TV cek dina dari ahli ulama nyetel di film naon kitu ieu film barat atuh teh mah aya siasatnya siasat nu mana di Cikaredok barat bukan barat Karedok kudusun pada tak hidup anak maneh lah mumarah siasa di Cikaredok cik manehna dah dina dari hari wabat nyetel TV film nanti tuh ya film barat atau tanya mah aya siasatnya jadi barat astagfirullahaladzim punah eta buku bodoh ku bodoh makanya hidup mah ulah bodoh bu. Oke kakak keluargana, kepada sahabatnya, kepada tabi'atna, berikut orang sadayana mudah-mudahan jaga di yaumul kiamah di alam langgeng ku Allah Subhanahu wa taala dihijikeun jeung para sholihin para syuhada amin. Di papayungan ku safaatul ummah ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke anu dipika hormat ku pribados wabil khusus terspesial kasuhibul hajat. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan ridha Allah, ieu Bapak Sibul Hajat sakeluargi kasuburan kamakmuran gemari pahloh jinawi sanggahkeun ku Allah kasuhibul hajat amin. Naon anu parantos
disurahkan ka dieu ka payunan urang sadayana anu dikopsusi ku urang sadayana mudah-mudahan dienggalkeun digantos ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua kalina mudah-mudahan anu ilu capek di nu hajat tinggal daun sampai ngalat suluhna ngalat membantu kana hajat mudah-mudahan sadayana aya dina makfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ku sebab ieu hajat alhamdulillah kedibarengan jeung dangdutan kedibarengan jeung jaibongan kedibarengan jeung seni Sunda. Masalah seni kenaon seni mah cuma dina pola senina. Lamun ngaji teu make seni, oh adan teu make seni. Allah Akbar. Allah Akbar. Saumpamana tapi lamun make seni, Allahu Akbar. Gitu. Ayo nolak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayam gitu paragam. Coba lamun teman kesini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pantua lamun teu make seni ngeun ulah oge merakekeun kasenian. Bolong tina naon, angklung tina naon, bedug tina naon, ngan eueuh deui eta kulit anu ditepak pikeun lain kana gendang. Coba bedug batik labeuh kege kumpul dohor. Atuh itu hampurannya lain masalah sungkasi naudzubillah lain. Ieu mah hukum sebab jin Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kebersatuan di antara satu sama lain aparat jeung masyarakat pemerintahan aparat jeung masyarakat anu beunghar jeung nu miskin dan santri jeung jeung nu bodoh anu pinter jeung nu bodoh santri jeung masyarakat kudu bersatu. Kebersatuan di antara satu sama lain lamun dibahas debu-debu jalanan sama. Kalau sama-sama biskota jangan saling mendahului. Lamun dibahas debu-debu jalanan mah kalau sama-sama biskota mah jangan saling mendahului. Kita jangan mencari sesuatu nasi. Apapun catatannya itu mah sudah sakral. Sudah sakral manusia di alam dunia. Kabar itu kita gitu otak ku sepak ku ceklak eta sudah sakral manusia. Karakter manusia adapun ku otak ku sepak ku ceklak eta mah anak itu jeung hiju bitoh. Lamun ada sabodo sakak kaweun ngepok ngepieuran huluman sakak ku sangkul. Ayo calon legislatif mulai calon DPRD, DPR pusat, DPR RI jangan ngendang kiai datang ka imah calon panggoreng-goreng. Pribados teh sanggup datang ka urang tarima urang. Hoyo, masalah apa make heula? Masalah apa? Lamun datang ka imah para kiai teu manteskeun eta datang ka imah kiai lain salah deui dora kitu. Dora ka kiai. Jika saeutik we Bu, eta hasilna tina malain ngaji baku. Eta hasilna dina wa ta'awanu. Anu dipika hormat dengan beres. Anu dipika hormat ku pribados Sohibul Awqaf MC muntibah nama protokol. Anu masihan waktu ka pribados
Mudah-mudahan mangkena beraya dina tahap belajar, mudah-mudahan dipasihkan ilmu bermanfaat. Keur masih kene berjuang, mudah-mudahan sing diberi kasemangatan dina berjuangnya. Gitu kadoakeun urang Sohibul Awqaf. Oke, anu dipikahormat ku pribados, aparatur pemerintahan sipil militer dari tingkat bawahan sampai tingkat atasan, dari tingkat RT RW kelurahan sekaligus kepala desa aya caro. Dua kali ka dieu bulan saya aya caro. Mari di muka udipkan. Aneh. Tapi kerhayang mah tadi sawah-sawah jadi belum salaman ku calon jalannya. Kalau dipikir kurang para kiai orang buat musyawarah mereka. Keur para guru. Dongkap ka kiai. Insyaallah abdi karena Allah baik jeung ayeuna mah. Janten boga jeung meserok oge. Karena Allah geus jadi jaro digoroan insyaallah nang ieu tukang nyareatan dengan insyaallah bae karena Allah. Atuh mata guru eta anak kurang doang hileud dapur gede ka guru. Kurang parah. Coba dipikir kurang. Gaya ngeun bari teu aya ge ieu karurah rahmat mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana barokah. Ngabangun desa Bedor mudah-mudahan naon anu di program untuk pemerintah nyalurkeun di antara program-program pemerintah sampai ke kesejahteraan masyarakat mudah-mudahan aya dina kasuksesan. Unurna jagat di alam dunia mudah-mudahan pertanggungjawaban manehna repot keur di dunia. Ieu lamun pertanggungjawaban di ditu ditagih ku masyarakat bangkrut lain di dunia mah bangkrut bisa kahutan. Dagang bangkrut bisa kahutan ka nu lain deui. Dagang di dieu bangkrut bisa kahutan ka bos deui. Tapi lamun bangkrut di akhirat pan hiji riwayat aya kieu. Nonjolkeun ganjaran puasa, nonjolkeun ganjaran salat, nonjolkeun ganjaran duha, nonjolkeun ganjaran tahajud, nonjolkeun salat hajat ka Allah. Cik anu ngadenge Gusti memang eta rajin. Saimbang nonjolkeun kasombongan ke di dunia, tapi teu can pernah ieu masyarakat dititah rekeh keur ngalakonan salat Jumat. Jadi bae ka bae. Ya ieu ka bae. Pan kudul kieu tokoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, urang dina dinten ayeuna dinten Jumat. Wayahna ieu dina Jumat Fa'idha sohida khotibu alal mimbar fala tatakalam wa mayatakalam fakot lago wa malago fala jumatal. Jadi apa yang ngaji mah? Ulah mana? Folilul koro koyun sageti ge 20 ai asak malimus daripada menang 2 cayu puruk kenaon. Menang limus 2 cayu puruk kabeh jadi kene 20 seungit. Lamun teu kitu eta tokoh masyarakat kulo kumroin adorakan jagat eta bertanggung jawab. Makanya tokoh masyarakat mah saminggu sakali, 2 minggu sakali wajar DPPRI tapi hukum milik hak masyarakat. Maksudnya nu mata kudu DPPRI. Zugan urang tah akur dina keterangan al-jum'atu hijul fuqara wa idul masakin. Sugan ari kusuk mah eta urang Jumat ieu engke dijadikeun haji ku Allah pikeun jelema fakir anu teu can disebut ka haji. Nah teu naon urang. Jadi nya lagi hijul fuqara wa idul masakin. Lamun kusuk ieu mah kadang-kadang Pak alwas siapa aya di masjid. Sawah kali aya di masjid. Aja cik saurang deui. Atuh kan dia mau Jumat ngobrol bae. Ini seorang bawahnya ngobrol baik. Kalau saya mau diri gitu, aku nggak pada kan di mana? Kalau mau di mana? Atau ngobrol begitulah. Ulah kata. Salam keberatan santri kene baik, kiai kene baik. Pertanggungjawaban
kemere masukan ke masyarakat doakan pribadi mengakui pancen kereng amat lain masalah kereng ieu hukum jeung urang nalika di alam dunia di urang mayoritas tani di urang mayoritas tani di urang mah aya eta anu tanina ngebon doang aya tanina nyawah doang geus di urang mah mayoritas tani sing hade tanina tani Islam nyawahna nyawah Islam rumah tangga Islam ieu mah kadang-kadang di waduh ka dia mah bisi aya kusebab eta cik tadi di keterangan man akoda sibron minal ardi saha jelema anu nyopot si ajeun ka taneuh lain bogana ngeser perseutik sajeun ka eta 7 lapis tadi itu dikongkorongkeun jaga di yaumul kiamah taneuh anu dicopot ku manehna anu lain boga hak manehna. Coba ge ayeuna di dunia ngongkorongkeun taneuh kana pengki leumpang ka maneh salah diseureurkeun moal. Ulah moal cik paceramah umpamana lamun teu percaya berapa nana efek ka ditu saumpamana cik paceramah kolong paceramah kana taneuh mah apa. Ai kumanehna ngomongin hak mun kabeh kae kuduna ulah itu ulah ngadokkeun bae atuh sampai ke pribados lah sampai ke ayeuna bilih teu percaya taros ka urang kaduala bila mana aya mau di imah ieu dicarekan ku kula mentah di ditu cik kolot baheula sarua jeung geura ditah ae ka boga imah ieu akidah ieu dina kita mah wa yusannu sebutuna wa yukrahu wal makruh nah kita mah kabeh tapi caturna kabeh sekolah lamun disia-siakeun lamun digoreng-gorengkeun lamun diekeun tetep cari urang kaduhala lamun teu musibah apa eta seni budaya di mana di kolot baheula lamun dipikir kalbahinya ya Allah tabarakallah dipikir kurangnya ya baheula mah ceng geura budak jageus kadang cing bapak urang jeung indung urang kolot baheula mah bisa kalikukeun janani job di dunia jangan kunaon coba pan surga meureun anu neraka lamun budak dia salat subuh jangan bagian lamun budak anaun dihijikeun ku kolot baheula janari maka kita nabas kolot astagfirullahaladzim karena pula hiji akidah kita ini sok aya nu mimpi pare kumparan ayat sok kumaha kamere akan mimpi pare gede kaki anu ceramah gede ka anu mimpi pare coba da kabadan itu urang sabab eta nu penting mah nu mimpi pare urang di barat di timur di kanan di kidul di luhur di kanan wayah pangjaga berku kersa Allah la ilaha illallah kata Muhammad Rasulullah siapa kunana kan mimpi para daripada itu coba kepikiran dan di mana akan nerapna inna ma istu liutan lima makarimal akhlak nah kata sobat tenong pamor ieu tongkrong mau ieu cipulat teh bisi main pula bisi bagi kita cara pulang makanya cipun guru pribados ki jer teuing boga awak Jerman ge nu penting boga hate Mekah daripada boga awak Mekah hate Jerman jeung Jerman mah non Islam hayang naricik nipu cik bahasa kuat sama mungkin tipu menipu mungkin itu ya teman mudah aja tapi tipu menipu hadirin kaum muslimin rahimakumullah sing hade ieu ngaji lamun digali anu
tadi keterangan Cipno tadi man akoda Cipron minal ardi Towakohu minasabi arolina ala ulukihi yaumal kiamati. Isi salah dirikan ku para santri, isi salah mukara kobarnya. Sahaja nutani ngala tanah sadengka kadituna 7 lapis bumi maka bakal dikongkorongkeun eta tanah nu dialaku manehna dina hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Makana singra ridho. Mana singra ridho? Tadi teh pribados watak tadi ridho bigo risukti paikotan alfiatan bimukti. Ridho nak udah dibarengan jeung bedu. Kudu ridho ikhlas. Lain ridho ikhlas ridho keur korban merdeka. Lain ikhlas ridho keur dunia akhirat. Ngaji ya. Daripada ngaji sesuai ke paruh menyerang. Ieu ngaji pikeun saha? Pikeun anu ngupingkeun jelas. Ngupingkeunana makena jelas. Lamun diririk dina tadi ibu cenah ieu hayang di mata surga di bogeran atuh sana teh hayang ka surga jaga bege hayang ka surga ngeun teu can kae mah ka surga mah gitu geus boga ibu proposal ka surga geus Masya Allah babari ibu mah bo lamun hayang ka surga mah taat ka salaki be hiji. Ya pribados najan make cara kieu jangan kieu jeung hadiah ibu. Moal korek mah masalah korek depan. Lain amplop disebut aja lain. Lamun ibu sok nyium sarang sarakina atas jumatan saurang juga dan 50.000 Pak. Ayo ka dia. Geura ka dia. Pan dia jadi itu mah kiai kalau salah kolol ada masalah. Diberi kurang tahun 50.000 ya. Ayo makan kabayar. Agar kan dia. Asal jelas yang sarang sarakina. Osok puasa. Ya Allah. Jangan panggilan asep ku balok segala tek-tek bangek jauh. Teu dipake mah. Coba di ayeuna malam Senin tanggal 27 mun teu salah ayeunanya bulan haji. Calling jeung salaki. Benar eta teh bogel direndam baeunya. Coba Pak urang pake kasalaki pan awewe mah kumaha lalaki lamun urang manggilna ka awewe urang ka pamajikan urang neng dikembalikeun anak akak. Lamun dipanggilna ku urang mama engke kembalina bapak. Kan gitu. Lamun dipanggil pamana mama dia. Tuh. Oh, bapak dia manci. Kumaha urang ngeun masalah suka bunga di antara rumah tangga sakinah mawaddah warohmah pribados teh bisa secara ngeun istri pribados mah sampaikeun ka detikaina nalika dina Jumat dinten Jumat teu kamana kajian teh rada susah teh cicing mah siapkeun celana dalam bapak kaos dalam bapak terus pokok pikeun Jumat, sorban pikeun Jumat, kopiah pikeun Jumat, licin heula ka samping. Sampai kitu pulang pada di pembagi. Bapak-bapak osok kitu ka pamajikan osok. Negara kasari ayeuna aku lapan. Tapi na ayeuna tiba. Negara kasari ayeuna ieu umat di dia. Negara miskin, oh nya. Hari bapak goreng anak-anak itu bener saya busuk atau salah gitu ayeuna mah pake dunya Pak mun arek ka masjid belum salam ka mama muhun cik salaki coba ke Pak ya minahkeun teh kan sumpah minahkeun Assalamualaikum Waalaikumsalam datang deui urang di masjid Assalamualaikum Waalaikumsalam hampura kan gitu ieu mah kadang-kadang aya yang hampura lebaran bari jeung karena teh ka bali daging hampura rumah masjid
cika eman kemarin kan itu kakaduhalan ieu mah wayang nawa ulah ngaji seserian ulah ngaji dan ngaji akidah ngaji akhlak kurang pikeun menghadap Allah jaga kusebab lamun kurang kumaha Allah mutlak memang Allah sifat basirun alimun mutakalimun qadirun Allah mutlak tapi lamun kurang kumaha Allah salat duha kilo ngahumah henteu nyawa henteu ngololeh kana sanus da ku Allah dimaksud dia enak eta jelas edan kudu nyalah dia oh ini langsung lamun kumaha Allah mutlak Allah qadirun ge alimun samiun lamun urang memahami kana ayat-ayat Allah urang minta doa ka Allah minta salamet jangan kasawak cukahan teu diganti ya Allah mudah-mudahan salamkeun ada papajikan kula di sawah mana buri cukahan teu diganti kurang ada papajikan urang cukahan coba doa kadang-kadang yang akan doa ini doa salamet Allah ya Allah tapi kieu ya Allah astagfirullahaladzim sahadat deui eta sahadat deui eta sing ade makana cika eman wayahna dibogere-gere ieu mah pesek dina akidah ieu akidah kurang lamun akur jeung dina keterangan anu tadi dicarioskeun ku pribados Allah Subhanahu wa taala nurunkeun 3 ayat bergandengan ayat ke kaslam kunaon deui Bismillahirrahmanirrahim aqimus sholata wa atuz zakata faman sholata wa lam yu'addi zakata la tuqbalu sholatuhu kadang-kadang yang berbaik biasa kamu nyari kaget nah kamu nyari calon surga lain ngeun urang ngajak supaya ka surga jaga ieu nu di dia nu dihapura Allah sakurang deh ngamangkatan eta urang kabeh ngeun ka urang gini di pula lamun ka surga jaga ajak kulanya euy nu gedeon ka dieu lamun kadang-kadang mah ulah diajak ulah kudu jembat di ayat Allah anu kadua ati Allah wa ati Rasul faman ato Allah taala wa lam yuti rasula la tuqbalu itaatuhu lillahi anu ka Allah doang kumaha Allah bari mah salat hajat tilo qobliyah ba'diyah tilo sunah muakkad goer muakkad tilo manehna hanya ka Allah baik teu diterima anu ka Allah nggih lamun henteu anu ka sahabat Allah saha sayyidul anbiya sayyidul mursalin habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad eta nu katilu anis kurli wali walidaika faman syakarallaha ta'ala wa lam yashkur li walidayhi la yaqbalullahu syukrahu lain syukur di wali abu eta ka anak sing bentes nya sing bentes aceh hayang kawarung ulah warung bejakeun aceh hayang cukro ulah wa cukro bejakeun coba lamun anak urang kagede-gede na peta oh si peta si cukro isina anakku makana sing bentes ulah cara baheula dongeng ieu datang ti Lampung Kusono ka pamajikan dibedakan kabeh dipangku panakinya cemah di mana ieu mana gelis-gelis deui cik nu ngintip di cerang geus anu nu sangsara nu ngalakukeun eta lain laki nu ngalakukeun eta nu beberapa pamajikan kan batu beberapa itu satu silakan gitu sesangsara makana sing aya batas bae eta suka ka pamajikan bunga ka pamajikan ulah abong ieu mah carita ieu ulah abong ieu upeda baheula mah baheula di tahun 70 masuk aya bari jeung
pot melihat ke dalam emas, kuari kayaknya yang nemong begitu mah, aduh dia ayah, minta sini cina jalan ini. Kamu pakai anjing kolong itu gede, can, nggak cai acan, tidak angkat di depan kolong macam maulah. Aku udah sampai tadi nama, mame dan pakai ulah, kusbab cici sakit ge, kayak ngebahas kita dia, cici sakit dia. Yaman di dunia fustagol Qadgorohu tululama Alam yajal fi goblakin Hadana minhul ajal Alam tuyati bagdatan Wa qabrusun tululama Isbir ala ahwaliha Lama waka'i labil ajal. Ibu kuduna begitu ngahes ke anaknya. Ngahes ke anak. Iya. Osok ibu baca eta. Kupingkeun bu ada dokter. Ya muhaimin ya salam salina wal muslimin bin nabi khairil alam wa bi umil mu'minin ya qawiyyu ya matin iktisam dhalimin ya mangiran kiai ongkoh aneh. Iya bener. Ayun. Ayun rasa mana kore deui anak ini anak babanti. Ayun. Gitu Bu. Hayangna ibu bener gitu ya. Jalan usi dan dia disawer kurang dia yakinan. Nu mana parona hormat mah kudu sayang ka dieu kan. Tapi kula mah punya teh nerangkeun jelas ieu nya. Anu teu jelas ka dieu disawer. Jika anu katilu anis kurli walidaika faman syakarallaha ta'ala walam yaskur li walidayhi la yaqbalullahu syukrahu. Syukur ka Allah Subhanahu wa taala, syukur ka Rasulullah, syukur ka waliullah, syukur ka malaikat Allah, syukur ka kitab Allah, syukur ka poe kiamat, syukur ka waliullah, tapi teu syukur ka indung bapa rasakeun di ditu. Lamun teu syukur ka indung bapa di alam dunia, lamun didohirkeun mata sujud kabeh ka indung bapa. Eta katerangan kisah ulah percaya kanunya ngucapkeun ulah, nu ngucapkeun geus teu can bisa eta. Ngeun ieu nu diucapkeun ku pribados si yakin eta teh ucapan Allah. Ngeun melalui pribados. Pribados kaya kopek ke hidayat Allah untuk mengakui pribados ke kusbab cik jurjani ke dina tungtung amil layas takwi minha sobiru wal kabiru wal rohiku wal wadiku. Cik amil mau nuka dituna amil ke ulah ngarasa sugi, ulah ngarasa beunghar, ulah ngarasa sugi ke ilmu, ulah ngarasa sugi ku pakaian teu beunang komo bari masyarakat kegedeun. Nah anu pake kegedeeunan beunghar mah parasalan cik paribasana. Ieu mengandung kana syukur ka indung bapa. Lamun teu syukur ka Allah, teu syukur ka indung bapa, cilaka 12. Najan ilmu luhur, pengetahuan dalam, segala cara pino, bahasa apapun bahasa nyaho, tapi kamanfaatan kabarokahan moal manfaat. Lamun teu syukur ka indung bapa. Lah cik ulama, cik Roma Irama yang kemarin orang nyanyinya, dia masuk proses nyanyi ya. Nanti saya haji dari Jakarta, cara mah tidak mau gimana ayah omaan, mahal di ayah omaan. Atau cik Roma Irama, hei manusia, hormati ibumu yang
melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Oh maklah, bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Aku omak lain kiai lain ustaz, tapi nanaseatan ke orang lamun eta nyanyi, nah dirinya pangkur. Coba deh, daripada sama ngaji tepalugu. Berbeti cici kulur, ayeuna di dieu, kulurna mah ka Bogor ieu, cici itu umum modal ka Bogor tanya mah. Ayo supet imah insyaallah abi ka kampung sawah, ka lembur ku paronok. Paronok kampung sawah sekali. Eta ngaosnya atuh para sakula, atuh korban teh ngalaman. Atuhnya lain jaman kali kiroat, nan eta aya mahal kitu eta kali kiroat. Jaman sakula menolak lagu tilir, ladah. Kan kabeh ngaji nahwu boga qaedah boga tarik. Ngaji fikih boga tarikna, ngaji Quran boga pakina. Kumaha ci ilmu nahwu? Nahwu awalan ayu lama izil kalam malu nahwu layu ama. Ilmu nahwu bila mana anjeun ngaji kana ilmu nahwu jelas aya kateranganna man qoro'ana wan rokotomu. Saha jalma nu ngamuhit kana ilmu nahwu dibere leus hatena ku Allah. Leus nu ngaji ilmu nahwu. Mulai bicara makram bicara kula moal. Leus ilmu nahwu mah. Ditaros ku batur anu jawab dukanya eta ahli nahwu. Leus hatena. Kok cina kiai kuari mah rada keras hate, keras adat, eta mah geus tina kadahar. Foto 15 poe di dahar, lamun foto kurang 15 poe teh kumaha? Itu beberangan. Ieu cai atah diinum baheula mah berjaman lamun kubo. Sok dina celopak kubo teh nya, palagi guyang, eueuh racun. Geus munasabah ayeuna mah. Beribados teh bermuji kolot. Ia lahir tahun 58, ayeuna tahun 2023 sabaraha tahun beribados. Tapi masih sedar. Sakieu mah kitu sedang cikireman kurang ciri oleh kita. Sakieu mah sedang kitu. Atuh goreng henteu asa teu sedang mah jadi sedang. Atuh jangkung teu beres teu sedang teh. Atuh awewe gadamun sedang teh leuwih digolis. Sedep amat, leuwih digolis eta sedep. Doang bogoh jeung karunya, leuwih eta karunya mah, leuwih tibo. Beneran, ieu kula sedeng sakieu mah. Makana bo sing hade, pamuda pamudi sing hade, zaman ayeuna tapi teu can viral dina HP. Menurut kasepuhan anu di Majah, Aa Mukri penceramah manehna penasehat saprovinsi Banten, Aa Mukri perumahan di Bangkumudi Majah. Informasikeun bahkan ka pribados cenah geus turun Imam Mahdi cikulan isu keneh budak. Teu can dor-dor acan. Ge isu keneh aya di situ, tapi mudah-mudahan urang mah nu hadir di dieu wabil khusus umumna mah kasadayana masyarakat Kampung Barengkok Desa Bedon mudah-mudahan sing ngamalkeun kana naon anu diamalkeun kita diamalkeun pupun guru urang sadayana. Ulah nyokot, ulah wakat nyangkok, ulah wakat menta ka guru anu lain dina ruang lingkup di urang. Penta urang sikina ieu, mana penta sikina? Bacakeun ci pribados kabalieu dinu kasudin.
Allahumma radini bi qadaika wa barik li bima qudira hatta la uhiba ta'jila ma akhirta wa la ta'khira ma ajalta. Eta bae kiceupna urang, dengena urang, ambeuna urang, ucapna urang, geupatna urang, lengkahna urang hayang dina ridho Allah. Jeung teh teu pake karidho ucapan jeung bupati ge, jeung kana teh jeung waraside sabodo teh. Oh waraside teu teh. Bapak lamun ti bapak urang eta mah pernah kuari waraside. Eta anu diwaring ku urang. Makana ka para santri, ka generasi penerus anu ayeuna masih kene di kalang belajar doakeun urang. Ku kiai, ku guru urang doana kumaha? Allahumma ij'al auladan solihina wa solihati hafidina minal Qur'an wa sunnati fuqaha bidini mubarakan hayatuhum di dunia wal akhirah. Eta doa pikeun doa anak urang anak batur moal korek kaula mah eta kana doa. Lamun dinu sunatan, dinu nikahkeun, dinu nuju bulan, dinu tukuran, bacakeun doa takobal. Bulan puasa bae. Nana doa takobal bulan puasa bae dibacana. Ngalamun bulan puasa bae berarti kan Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasawwudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahlilana wa taqasuana wa ta'budana wa tamin taksirana wa tajawazana wa la tadribu juhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin. Baca kadang-kadang pan dongeng lain kiai fani lain bahwa cenah den ka aya kiai santrina tujuan. Dirinya haji jejen pae. Haji jejen paling beunghar pae. Juana salam ti bidua ti jago ti gunung kacara datang tadi. Bebeja kiai Aceh. Aceh mah kana ditu bae kanu pae. Kanu miskinnya tujuan. Oh, cik santri. Apa kamu kan haji jejen? Jago hari pada haji jejen. Yakin nama gede, orang rumah nyolat. Datang tadi, waktu barang beres, sholawat 50.000, hari tujuan masa ditanya ku kiai, cek sabar duit cina sholawat tinu miskin, kami ngetujuan nyebah cina 1 juta sewa 7 juta, hiji kerja jeung abah cina kolong kata kiai. Itu mah haji jejen beunghar ge lobaan nyolatan eta mah tujuan boga mana 7 juta barang ge sabar deui cenah sholawat dinu miskin atuh kami tujuan yang cenah 7 juta 1 juta sewa hijikeun bae jeung abah. Ya Allah 50.000 hayang menang sabaraha duit poe. Eta ulah naudzubillah eta sifat karakter manusia. Makanya para pejuang generasi penerus lamun jajan timu eta manakin karena Tuhan Sabul Qadir galakeun bacaan urang eta ngajanu pinter ngaji kitab ngaji desa. Oh di mana ngaji desa tapi kepala desa teh eueuh di teu aya ngaranna ngaji desa nya aku oge teu datang kadang-kadang di mana ngaji desa lamun eta generasi penerus sampai ke ngamuhid melihara dina karamat Tuhan Sabul Qadir wawacan ngaranna jalan karamat Tuhan Sabul Qadir apa manfaat ceng di zaman kuari baheula mah eta baheula anak urang ragat kana jolang kana lisu jendol sirahna diusap pupuk hidungna cager ari kuari lamun ragat anak nu kumaha usap saja hidungna kebuka. Makanya galakeun eta wawacan. Kadang-kadang aya kasurupan bacakeun wawacan. Kadang-kadang imah bagus gedong sieun bae cenah abdi jadi imah bacakeun wawacan. Pinter ngaji kitab ge kadang-kadang sabulan sakali duit 50.000 rokok kabeuki sorangan sabungkus. Tapi wawacan mah ceng sok maca wawacan cengnya. Beraja manuk tandur ye Aceh disawung tah kabulina tah amplopna 50.000 tah. Nang ngaranna rokokna kabeuki Aceh. Eta bare goreng moal kudu nagih deui ka ditu. Dibacakeun ku dia wawacan di saung aing, bare aing goreng ngadeukkeun di 60.000. Moal. Eta
abdi santri cikurang kaduha aya ngalahir tilu poe juta kaluar eta capapai mawacai ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam buku lagi jadi mampu saya menjelaskan. Lanjut. Kurang gitu ya. Buku anak yang ngalahir tidak gerak keluar. Cabang bayina. Tulis betul kan. Eta mah kula terus terang ya sumpah ka Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lain yang bohong, lain dari kata kula. Tapi dijawab ku Allah. Keluar sampai dia kula ka pada itu kudu ngomong. Sampai dia saya kurang ukur waktu di barang orang taledor singkalan baik anu diberi ku guru pakai amalkan kumaha datang ka imah pakai tanda jadi santri di pamumarahan cikurang direkap baik warung kain sedikit ya cukup 2 juta sesama susah wah cikurang udah berarti kopi kos saudara direkap jual ini kolot atau ini kolot ya iya ini ngawarung dia aya gambir dia mah warung gede nanaonan eta jadi doa eta ini aya nanaon geus disebutna ku ini nanaonan terek payu ya tapi lah kudu syariat kana baginya urang karamat Tuhan Subhanahu qadir naudzubillah min dzalik eta karamat Tuhan Subhanahu qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi ini maghubung paktasir wa turqol min mukasir wa masamil mudasir. Oke kana terus berkali dulutimu. Jeung naon? Bisi urang boga anak karawan kulekor ku jaman tuan. Aya keneh di daerah Sukaujan. Aya keneh di daerah Cicengkol. Aya keneh di daerah Tegalung. Nu karek. Lamun urang teh timu kangana tiang anu hung. Moal kana kualita moal. Lain fakna ieu. Aya kiai di Tuhan jujur. Sumpah Allah. Aya di Tuhan jujur. Di Cireres, Abah Haji Rasudin almarhum, kalau nanti Abah Haji Abdullah Cirebon, aya kata pelan ku hawa dan ku sijil. Aya jadi sana gitu mah cok. Beremanku menyang batu. Amin. Cacahannya hoy pokoknya. Nyaho. No balik lain balik. Para sing jaya. Iseng jaya. Makana ceng sing hari ieu mah ka Aceh ieu mah lain ka para alim ulama lain. Ka Aceh sing hade namun bae anu diwariskeun guru copot ku Aceh. Ngalapare segala naon pake. Cenah eueuh dina kitabna bangtong ge eueuh ka kitab koboroyonan naon. Bernu eueuh, kolecek eueuh. Atuh jae kolecek ieu brut-brut jieureun. Menang sa menang bari sekolah. Oh, dina kitab eta kolecek eueuh. Cenah kudu aya dina kitab bae. Ya Allah tabaraka. Lamun ieu naudzubillah subhanallah. Kula pribadi jeung Ki Yusuf Tanjung Sari bisi kula dadakon ngabohong tanyakeun ka Ki Yusuf. Cing aneges jampean kanu ai. Lamun payu ieu kanu ai memeh leuweung cicurah kita mana aya masih guru jarawawan. Sabeulana aya kana kes di dinya. Lamun payu ieu 100 dibere ku aing kado 40 duit 200 sia ka kula. Pan kana kes sia bae nya. Ongko mangolotkeun ongko sia. Tidak akan cerita di tanah haji laku. Laku sarua bae cek. Ieu mah lain ka para alim ulama. Sing hade generasi penerus pelihara eta. Pikeun naon? Pikeun manfaat Aceh. Jaga eta ngumara Aceh boga pamajikan moal di dieu bae. Kadang-kadang aya di di Raja Kawe, kadang-kadang aya di Brakas, kadang-kadang di Paneglang, kadang-kadang di Serang. Sing hade eta urang rumah tangga ngumat masyaallah ribu. Lamun urang henteu babakal di awalna. Sah di pribadi saudaraja kaharti teu kaharti ku para alim ulama jeung para hadirin sadaya eta nyuhunkeun dihapunten ku sebab naon? Masalah seni budaya, masalah ieu itu ulah dipermasalahkeun. Kamari ge urang lebaran 2 poe, lebaran haji aya berbok aya kumis, lebaran puasa aya Jumat aya Sabtu. Ulah pakiat nu urang mah penting ahli sunnah wal jamaah lamun dicare ku para alim ulama sing nurut ja urang mah jejerna ulama
lamun keur dilosan ku para alim ulama sing nurut, lamun keur dicari ku para alim ulama ulah ngahewaan ulama, ulah ngahewaan kiai. Ku sebab al ulama'u warasatul anbiya, sapatah kata pun dari ulama eta lih ibarat ucapan Rasulullah. Masalah seni mana jangan ngaji mata mata seni mata benar tadinya anu ngausuran eta teu mata seni kumaha meunang gitu. Nah sakitu bareun diberi baros yang lakunanya ya kahijang parantos sungi setengah 11 sim pribados kondisi narana kieu terus kedua wong ini dilungi ya ieu bae insyaallah dina malam berkomah abdi ka ku karoyong bisi panasaran datang ka kubaran insyaallah abdi ka kubaran sekalian. Nah sakitu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.